tuh bosan maneh ngapoingan huru ya pagawean teh. Aduh, nggak make bosan. Abang berangkeun Kang gitu lah. Aduh, ngabang berangkeun kabingung ya abdi teh kulan. Nya. Ulah cara seperti bahasa datang kumakarna maneh milu kahareup ampir ka jejeg. Lumawi ulah. Ulah disiar teuing picila kaeun teh. Harita pamiti aya anomanya duh. Silakan. Abdi untungna teh dicanak ku anoman ti luhur. Nya, lumatak. Cik ulah balangah oge. Dupi Anggada ka mana? Bula kidul. Geus pada dinyiapkeun pasukan sewang-sewangan. Lain kompak eleh. Mun pangwarahkeun Anggada naon? Abeh tiasa ngapung. Bus. Rewas. Bebarengan nu ngapoe jeung monyet rewas eueuh nyekro. Pasti. Unggah ngabrewek. Eta geus halisna ka luhur aing meringkak teh bulu punuk teh. Ningarina tini. Mari-marina talisna teh. Sembah kapiatur kulan. Curug Sah anu bade majang dinten ieu Gusti Rama langsung. Gusti Rama iya beres. Manahna maju. jika nemukeun Ali bae. Mudah-mudahan ya. Si Ramo dikaluhurkeun leuheung lamun make ali mah dan teu. Dialian ku Arei Hui. Ampun nasib. Coba aing suruh teh sia. Ya lengan belah dia cangkel pisan mah. Rematik ongko teh. Aduh, hapunten anu manah da ai teu kieu atuh stres kuring teh jeung harapan perang mah. Iya. Bang berangkeun. Hapunten anu man. Iya. Wayahna we cepot. Dawala. Kulaan kumaha ulah. Maneh poe ieu mah ulah maju ka hareup ah. Sok newo-newo kamari ge. Kapaureun di majuna ge ngagokan. Ai kaula rek diteungel musuh kakara nyalukan ka kaula teu puguh kaula ka teungel. Aduh, hapunten yang basa kamari teh ya. Iya. Nuhun ah. Nya, ai pagawean newakan anu geus leuleus maneh mah. Abeh katinggali kudunungan. Abeh katinggali kudunungan sumanget. Tapi ku anu mah udah bejakeun deui era. Oh, teh ulah teh pengecut jiwa kitu teh. Katingali ku Gusti Rama. Nu jagjag nu nyawa pakarang wani mah ka hareup. Ye, da uprana aing mah. Sakitu ge ngabantu. Ieu mah aya geus perang indit ka tengah neangan pakarang-pakarang anu Anu raleupas ti
jualun di kilo kemudian apa masa depan tinggali cerah teh euy ulah lain kakapikeun ulah aya lain kakapikeun urang teh engke teh sugane boga tanah nyeun museum tuh benar kan baik tong hina sia ka monyet pecahkan we kumane jelema mah di PHP-an semen deuleu sok dicengcangkeun tapi monyet patara cara aya hiji kejadian monyet beuki semen oh jujur monyet jujur deuleu anu mata kemang ngabangun teh ditah monyet nitah monyet can aya hiji kejadian monyet beuki aspal oh wah aduh benar dah Kang tak kitu bejakeun ka bapa maneh nuhun doakeun Gusti Rama bade majeng ka Medan Danaraga percanten ulan salah mau pahili jeung bener eta nya nah da kaos getara pahili jeung kolor teuing ayo mau ngajawab begini tak itu awas priat dan jeung hati-hati kaula dek naliti musuh karek nepi ka mana ina sae siap Kade bisi bebekelan beak ya kade tes sajen sasajen ulah waka diganggu ya babakti lah nanaon lihat kupat leupet tangtang angin jeung sajabana bubuahan surutu menyan kade kurang mipit amit ngalak mentah heula kanu ngageugeuh di luhur gunung dina dadatar dina gawir na sirah cai kade teh aya nu ngageugeuhna aya nu bogana cing kira-kira cek Aswatama anu ngageugeuh di luhur gunung naon tangkal kain nu pangluhurna eta mah tutuwuhan atuh ieu mah gaib nu gaib anu di luhur gunung cing teh kaswatama naon cek Aswatama naon nya nyangakeun we atuh suung teu aya deui anu aya di luhur gunung teu aya deui naon nya teu aya deui heuh naon disebut teu aya deui beureud eueuh mun teu rame pisan tah kitu nu matak ulah wani-wani ngabodor teh sakira-kira na urang moal matak pikasirieun moal matak jegur ulah diomongkeun era numutkeun kapercayaan karuhun ama baheula cenah nulinggih di luhur gunung teh Prabu Kunjung Putih. oh putih Kunjung Putih mah eta dina bak catur. kuncung Nu dina datar, nu dina rupa-rupa nu matak dina lebah dia eta teh kaagungan Allah wungkul kade. Priatna jeung hati-hati. kade Wonten ningalas pringgandingan salah. Wonten ningalas pringgandingan salah. Kurawa samia pada merbayaksa. Aswatama Jayarata Citra Yuda Citra Somat Citraksi di sesepuhan Kursidruna kairing para prajurit oge anjing gede anjing leutik anu parantos jadi ahli lebet kaleuweung pikeun bubujengna ieu para Kurawa ngandika sato naon wae kinten-kintenna ama satu naon ieu teh satu naon ieu teh dah satu lomong
tapi leheng sama pikasirieun tak itu manunyang mengesan rada nyari saeutik aya wae naon bae sabab cenah anu pangheulana kapanggih jeung pangheulana beunang teh ta eta yen tuma utama nama bagong eta panggeulana nu katewak meureun sararea apa kajadian di negara Astina aduh hareng-heng ku dedengean rupa-rupa kajadian burukan teh usum halodo loba kajadian kahuruan usum hujan loba banjir jeung longsor candi tema ayeuna make jeung aya gempa bumi 8,8 skala Richter jelegur omak tsunami lain sutu meureun aku mah aing we sabaraha urang anu korban puluhan ribu pabalatak patulayah lir pinang hurang nu kalengitan anak anu kalengitan bapak dulur kulawarga pamajikan nini aki salaki heung hartabana anu pangkarunyana pisan mah eta nu katatang kateteng neangan bensin kulawarga bensin naon bensin gas bensin naon gitu aya nu keneangan kaleci di mana di Rancakole lain di Rancakole di Aceh di Nangru Aceh Darussalam ta eta Sarambi Mekah tuh tak kuhal sakitu ieu di negara Astina ku ayana kajadian sarupa kitu teh nya ceuk paranormal akhir tahun bakal kiamat kiamat leutik kiamat kecil lain eta waspadanya paranormal waspada keneh Allah nah hor pangeran mah Allah mah ngabejaan ti baheula yen ieu teh dunya teh panggung sanewara disebut kiamat ubro dan kitu aya kiamat gede aya kiamat leutik sidik geus dijanjikeun ku pangeran ieu dunya teh bakal ki Udin kiamat. Oh ya. Ngamana karep atuh ngomong deh. Baik atuh. Tuh kiamat kecil ya teh. Jadi ieu teh kajadian gempa bumi anu sarupa kitu teh disebut teh kiamat ketos. Kecil. Oh leres. Kiamat cetek karek sakitu tak malahan disebutna oge ieu teh kiamat nasi goreng nasional aya ngebentur aing tuh itu nah dina lebah dia di alun-alun nagara teh kudu ditumalan ku sasatoan anu aya di alas Brenggan tinggal salah eta panyarang teh naon sabab bisa hina rupa-rupa kejadian rupa-rupa penyakit di negara Astina tapi tetap di negara Astina teh kudu ditumalan ku satu-satu nu aja di alas Brenggan tinggal salah untung OJK ada acara-acara gitu itu mandiri mang mahirup hayang maju mah teh mongkeun ciri nu mandiri grepek itu tah dina lebah dia hayu urang apruk mimiti anjing abuskeun ka leuweung engke di mana-mana anjing geus disararada geus ragek nanakeun aya nah sadiakeun ti beulah tonggoh aswatama nyadiakeun panah gonewa atawa bedog tumak ke di mana-mana anjing ragek ti lebak sabab manggeus nitah si Surai ti si Muncang jeung si Bengkung ngasruk abus ka leuweung siatop si Kastop belah wetan kade bisi salah newak anu diudag bagong der si Kastop ditewak itu wayahna giringkeun ti lebak giringkeun ti lebak
siap anjing petingan keluarkan utamana anjing herder anjing bulldog Doberman Anjing buntung. Anjing suana. Cing kira-kirana anjing nu mana tak anu disebut mana nu bakal alus marona ya anu bakal alus marona mah deui anjing hirup we dan upaya mah bisa alus bener pisan bener teteh bener Tepat. Halus sama banget. itu anu bakal tarik ngegehna anjing nu huntuan beres pisan teteh itu sepanjang orang kumulai ulah benar nyai goreng mah Pak Haji Sidik perlu dising sepanjang kurang kumaha ulah nenaona dari mana dek aduh Mainan pakai stiker. Berdemonstrasi. aduh bakat cingku suka jeung bakat cingku sono hirup patepung jehe gitu jeung dulur-dulur uing anu keur nonton TPI nu mawi setiap malam minggu di TPI ada wayang golek. TPI ini sudah bisa mengangkat harkat derajat kesenian budaya tradisi. Sebab martabat satu bangsa bisa diukur oleh budayanya. Kalau budayanya rusak, rusak bangsanya. Terima kasih TPI. Semoga jaya di udara. Amin. Ya Kang. Betul deh. Ini kan keadaan di hutan ceritanya. Sebab ini anak Raden Bangbang Jaya Sumpena mau ketemu bapaknya. Bapaknya yang bernama Malih. Lain Gatot Kaca. Oh iya. Gatot Kaca itu kan putrana Bima. Iya. Bima itu kan anaknya Pandu. Pandu itu kan anaknya Abiyasa. Abiyasa kan anaknya Palasara. Palasara anaknya Palasari. Ya, siana jete. Saya mah apal karena sejarah, Kang. Iya. Apal karena babon. Makanya Den harus tahu nanti di Pusir Daya Amarta, di Pusir Daya Pringgandani, di kota Pringgandani, di kota Amarta tuh. Banyak itu, banyak ini, banyak kendaraan dan sebagainya. Dan banyak beliun. Banyak kahayang. Umat Aden, mang di mana wangsul ke negara, reng sejajap hidup, mang teh hayang dibawakan oleh-oleh, dipangmelikeun oleh-oleh ku Aden, teu pira mang teh pangmelikeun padudan. Mudah-mudahan we atuh paman asyik moal digenggereuhkeun urang ku urang Amarta dumeh rupa kieu moal atukeun bae nu ngagenggereuhkeun mah aya naon dana aduh ampun lah aya kitu nak kedulur teh lah tobat kana lah tenang soal tenang mah
ketua aduh rupa ngomong kinten bakal nampi Kakaula Kangjeng Rama margi kitu riwayat nacenah dina waktu ngelahirkeun kaula oge kakanungan teh dirasiahkeun ku Kangjeng Eyang ti nagara da teu uningaeun Kangjeng Rama mah wireh Kangjeng Ibu teh kakanungan leres tuang Eyang teh sieun leungiteun turunan sieun pareup ieu sieun teu aya anu neraskeun nagara kapaur teh nu mawi dirisiahkeun ayeuna hideep palai uninga di tuang Rama nya panginten tuang Eyang teh eleh deet tuang Eyang ngelehan anjeun dugi kang ngarusiahkeun yen hideep teh kitu yen tuang Rama teh dianu sareng tuang Eyang istri teh dianu sareng tuang deui Sarang tuang dekat. nata teh itu numawi dina lerasan dia Aden keun emang anu bakal ngababarkeun riwayat dikawit dugi kawakasan mah di mana hidup parantos tepang sareng tuang Rama kitu tah Aden Salo di malah nuhun paman keur makasep tarah jago tamah sopan aya ku nurut jupu luyu jeung kalakuan kakasina ge Bambang Jaya Sumpena nya dah-dahane kasep dupi Kangjeng Rama Gatot Kaca teh Ramana Gatot Kaca teh Bima Raka Bima teh Yudhistira Rayina Bima kakasihna Arjuna Rayina Arjuna eta Kemar dua saha Atang sareng Ating naon ari Akang naon Rayina Arjuna adenya Arjuna itu bukan Atang dan Ating tapi Nakula dan Sadewa. Nakula Sadewa itu setelah besar waktu kecil nama Atang Ating. Oh percanten kalau gitu mah tak eta Nakula Sadewa kakasihna tak Ari Pandawa masuk dituturkeun pawongan Daraden Gatot Kaca kapungkur ngiring saemara di nagara Tirtadahana teh sareng pawongan kakasihna teh Astrajingga sareng Dawala Astrajingga sareng Dawala ai bapana Astrajingga ngaranna teh Semprot dasane Semprot saha Semar mah ayeuna geus gede da keur leutik nama kasemprot teh percanten tatuang Eyang anu ti ibuna Raden Gatot Kaca mah Eyang istri ngaranna teh Arimbi hor dasanes Arimbi saha Maageng so teh Bareto ayeuna mah Arimbi oh percanten Maageng di Bogor karunya jadi rana teh kolote teh cing jag cing sehat Maageng Amin panjang yuswa ai Rayina Arimi Rayina tuang Eyang kakasihna teh eta Parbakesa sanes Jajang Sari Jadi mah eta mah toko besi percanten atuh ari Pak Haji Sidik naonana Bima tak Pak Haji Sidik teh tatanggina Bapak Gubernur kitu ngan kahalangan ku 3.000 imah percanten atuh pami kitu tak kitu dina zaman kiwari mah jelema teh jog percaya we mung mikir nya lain meninggal sekolepan Akang mamun kaparengpeunan teh hebat anoman belesat teh lamun Aka bisa ngapung dek naon dah genahna kabina-bina cu awak ke genah segala lamun dewek bisa ngapung teh cita-cita teh dek beunghar naon patulah patalinan bisa ngapung pasti saya kalau bisa terbang pasti saya akan kaya
Bagaimana kayaknya? Bagaimana? Jadi ke pasar teh muamaan duit teh mah. Mau kan? Mawa karunge belenyeng ka luhur. Aya nu dagang buah ti handap. Sororot. Blus belenyeng deui ka itu. Pek pikir. Pasti dewek akan jadi orang buburingkalan. Dina rezeki mah. Jadi orang beberahil. Kita ngomong nepi ka dicampur aduk gitu. Ya, nu penting gua dek komunikatif. Heuh. Benar. Pak, ya. Genaon dinya? Ih, dewek mah keur ngadoa, mudah-mudahan dunungan urang cing bungsur bangsar. Gusti Rama langsung berangkat ke Medan Danalaga sekarang Pak doanya, Pak. Jang heuh. Betul sekali. Ya, misi aya tah urang latihan heula nyong ah. Oh, latihan kayaknya. Ngajak-jagkeun atuh. ngajak-jagkeun tuur. Oke. Silakan. Yang Kang. kesenian tradisi itu banyak. Oh, banyak. Di Jawa Barat ya ada calung, Calung, ada reog, degung, cianyuran, Cianjuran. pencaksilat. Pancasila teh Kang lumayan. Wah, ulah lalawara. Seni bela diri atuh eta. Dari pencaksilat mah komo tambah bela diri ongko, olahraga ongko. Tuh senina aya Aya. nya. Da kolot-kolot anu sok silat mah baheula euy aing ngadenget teretet tarompet teh ngadeg-deg tuurna teh. Tur teh ngalepas. La ilaha illallah. Kamari aki-aki Bakal. keur cicing dina kuta Ai kitu. ngadenget tarompet teretet jepepeng teh. Naon Kang? Heuh, Naon aja pepeng teh. ngaleper. Ditanya teh ku dewek aki teh naon ngadangu tarompet paling ge lain lapar goblok. Jauh-jauh. Si orang salatri meureun. Salatri ka pepeng. Cingah. Tak kitu euy. Oh, saya kan. Nah, Urang lestarikeun deui. urang lestarikeun ieu TPI. Kita itu harus bangga TPI sekarang melestarikan seni budaya kita, Seni tradisional. seni tradisional. Hah? Betul. Cik aing oge Akan menggali seni-seni yang sudah hilang. memperkenalkan seni tarompet, Tarompet seni. pencaksilat, Betul. wayang golek. Wah, Ingat, cing kayaknya yur. prung kayak paningdung. Duh. Hop. Hei, tumpet. Hai, tak. Hai. Hei. Bereset. Hei. Allah. Au. Beres. Sing mental lagu Polos Tomo. Polos tomo kan? Yur, Polos Tomo yur. Sangakeun ka orang Jawa Barat, Banten. Banten. Betul. Laras sangakeun kayaknya. Ulang Jawa Barat. Ka orang-orang Sunda nu di Jawa Tengah, nu di Jawa Timur, Di Jakarta. nu di Jakarta, Di Bengkulu. anu di Bengkulu, Kalimantan. anu nuju transmigrasi di Kalimantan, Betul. anu wah di mana-mana. Setel TPI wayang golek. Wayang golek. Anu di Jelekong. Alah, anu di Cimuncang teu kantun. Anu di Jono. Aduh, nu di Jono Pak Haji Sidik yeuh. Iya. Wilujeng. Sabab urang Cimuncang mah osok ngadengkeun wae. Nyaeta wayang logek. Hayang jagong. Sok nya.
Salayong. Daun teh. can gogoleran mah can puas ya ka aing teh Can nyiksa teh nemen-nemen teuing jidik nyaho aing gegeran dewek mah tong boro mah kejaga deket trompet aya telakson di jalan giga keur tibra teh teh keur kieu na kursi teh jeung si cangkir ai teh. yo tidid joki teh rasaan teh trompet yo wah salah goblok Iya tadi TPI kuyuk. ieu teh di TPI didengar sama pemirsa Seluruh Indonesia. jangan macem-macem banyak orang-orang seniman yang tahu soraan aing mah syarikaya kemang laja kemang bonteng di astana gandrung bodoh Paksakeun wae. siap Sok. eta bagus ya eh Woi. Puguh da aing teh layangan kabur.
Hei, musik, kita berlatih. Musik. Musik dipiting gas. Saat itu kesadaran para pemirsa di sana. Hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing. Pikeun atuh ka indung. Bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari. Mending anak serangannya. Apa tak naon bikeun ka indungna kanu wajibna. Apan indungna teh maot. Da kunaon maotna? Keur ngaramet Nah wake ngaramet wake maot. digemrong lentah. Digemrong lentah kumaha? Itu teh oke jeung maot ku lentah. Aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana. Didudutan teh ku aing. Kumaha? Ceplok ke lentah mun marontok teh. Mun gareunut nya. Pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak betih. Disedot mu ku lentah. Dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh. Aduh, paingan. Marukana guha meureun teh. Murukan saung meureun. Ceplok ke didudutan ku aing. Aing geus kitu. Aing nu ka-18 didudut teh hese. Pageuh. Keureut teh ku aing teh. Kumaha aing geus dikeureut. Aing jerit teh pamajikan aing, goblok eta mah lain lentah goblok. Da jiga pisan gininya. Eta geneuk-geneukna. Keur mah di luhurna jiga ranca. Lain kabina-bina maot teh teu munasabah. Abah, Naon? ayo urang teh dek ka mana, Bah? Dek usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang mah nyaho ditarima gaji. Jang maraban selain. Ari emak ka mana, Bah? Emak ka mana? Pan maot. Lagi. Ai maot teh naon? Ai maot teh naon? Maot teh dicana ku Allah. Di talete. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah Karena lo teh bandar bawang. abong bebenyit. Abong budak. Allah teh nu kagungan urang, nu nyieun urang.
kurang teh hirup di mautkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu eta teh wanita lete dan budak kurang ka Allah atuh yeuh aduh dek naon orang nepungan emak emang na Allah teh eta teh supir angkot merukan Ya, ku teh. merukan kuwu berarti ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna udah Allah teh copet ya sia teh kabina-bina deui merukan si Ius alah ampun Ari harita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge coba ting menya si Allah butuh tempe gengge oh gengge juga aing tempe alah ada budak abah naon ujang yang disunatan abah heeh kayak geus boga duit nah dari sunatan mah lain ku duit ku peso apa eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan raji sunat deh ku abah keretna atuh tong nitah batur teu bisa jampena diajar geus gede kitu awok ka becus nah abong bebenyit ya jelema di dunya teh geus kabagean masing-masing ahlina aya anu ahli nyunatan ahli seni polisi tangtara petani tukang tani supir eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea pada boga keahlian anu ngawarung anu dagang nu meuli tak kitu hirup kumuh di dunya teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu mangpaat itu abah naon hayang disunatan abah buru-buru heeh engke tenang geus boga duit gede nya nyongkeun ka pajak dia ayah wae cenah ujang maneh mah can disunatan teu meunang maca Quran teu meunang ngaji can disunatan wah cuk saha teh cek sa diajar mah keun bae can disunatan oge da budak ieu kudaekna ge untung apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da heeh ada rek ablas heula dek henteu nu penting mah diajar diajar kudaekna ge untung ai diajar mah hah iya enggak ya teh diajar alif ba ta sa jim ha ho teh geuning eta gini bisa teh huruf hijaiyahnya iya heeh alif ba ta sa hai alif teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u alif teh iya sugana pi ustad gara sok ku abah bacana ejah alif jabar a alif jri alif psu a i u tak itu tak kitu eta pinter budak ustad ayubeun sugana heeh alif naon be teh alif jri alif jabar a alif psu i a u itu sakitu ge bisa dibacaan bisa dibacain bisa dibacaun Allah eta budak lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun seperti alif nun mati jabaran oh eta geus kadinya budak atau alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin psun anturkeun aniun
ulah dibawa ngalonyeng budak teh sugan we jadi lebe dibawa ngalonyeng ayahan teh aya alif nying harapan nun model alif nun mati jabar an sok abah diajar sok diajar alif nun mati katabrak si belehug itu katabrak dari anak asing nepi ka kokosehan karunya Bapak Ujang ngalonyeng B tangwin jabar ban B tangwin JR bin B tangwin PS bun bantingkeun ban bin bu ban bin bun bener meni awam pisan kana agama B jabar ba B JR B B Facebook bakakak babi bu tidak bisa dasar kolot belegug tak itu abah naon ujang hayang motor bah naon ujang hayang motor wah siap lain-lain can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 karek can sawawa maneh teh karek 6 tahun hayang motor abah aduh takut keke gablek duit di mana ngiridit abah coba wah teu gablek uang muka tak ngiri dia buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga kan aya di abah kartu gaple si goblok bawa menang abah buru-buru hayang motor abah kudu boga sia teh diku keke aing oge teh di baju borora meuli motor buru-buru abah naon teh sia murucut kapan kita tadi hayang motor teh lain dibawa ke WC hayang modal budak teh meureun nya nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng uing ngiridit nyalingit alah delep tongong aing kapodola geus bararesih apan meureunan moal ditegor teuing ku dunungan nyamoa da fungsi nage pan babaresih bibi Gusti Nu Maha Agung eta aya tamu bieu meuni kasep saha bibi kakasihna Arjuna namina teh bieu ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna bari emut kanyu teh ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh kadena da seungit lagi benten atuh alus laur hade tangtung teh eta gelenyung kumis ngejepret jepret kulit bodas panon cureuleup nya persis kumis abdi awak nepi ka bitaeun amis mun aing boga salaki cara kitu wah moal kaluar 3 tahun mati kamar keluar mawa anak we teh jero ngapoe terek didengkek gitu moal cenah nuang bawang bisa bau kelek hebat pisannya juragan Arjuna kasepna da menak ongko atuh alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar nya atuh make kabeuli pelenis kabeuli HP nyo eta perhiasan duh heeh anggean make bisa Facebookan non teh ayeuna mah aduh saprak boga BBN saprak boga BlackBerry heeh marukana teh unggah peuting aing mah dah naon kabeuli mio lumayan ayeuna mah alus katungtungnakeun beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maut nyerek ka puhu asa alus kakolotnakeun rezeki teh teh nyaho berita luar negeri tina Indovision aduh marukana teu canggih di imah aing ayeuna lain kusagala sagala rupiah oge ku duit kusagala boga ayeuna mah heeh kari ibadahna kari daek salat bodoh eta mah ulah tinggal alhamdulillah Gusti Nu Maha Agung
lamun ingat ka baheula bayangkeun ingat ke baheula kumaha ari bibi sangsara ti budak prihatin ti leuletik murku sunu ti lelemut oh bibi teh awak begang baheula mah bari jeung teu nyaho di rupa bapa nah kunaon mah teu apa rupa bapa pada eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot oh tuang rama teh keur nanggung bawang ka dupa kereta api oh keur moe bawang cenah mah muntas dina rel aya kereta api morokan aya nu rek aya nu meuli moro ngajanteng we teu nyingka bener teh ai sugan teh cenah sireum teh da puguh subuh meureun ada subuh poe kompor morokan teh kan tegulak kitu umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak tina katumanan tina katumanan tadina da eta we ayi eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh ampun ngaroko mah kecanduan kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura jadi TKW jadi TKW nya leuh menang 2 bulan di Singapura di Malaysia oh di Malaysia kantos heeh fungsi pangalaman tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia oh kantos ka Arab di Jeddah di ditu teh lumayan bilu ngahajikeun umroh oge ada bag hajah kecil kieu-kieu ge hajah aing teh hajah kecil kungsi kungsi umroh sekalian aing sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh nah kumaha kitu bi aing diperkosa di ku urang Arab diperkosa untung di dieu na tuman diperkosa kumaha eta teh maka diperkosa eta mah urang Arab awakna teh jangkung teh aing teh samet susuna udah jararangkung samet dadana jararangkung urang Arab jaba ti jangkung teh eta Gusti awakna naon aing teh keur ngepel harita teh durug-durug teh dipangku aing ku dunungan dibawa ke tempat tidur aing teh sapanjang dipangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh da loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan nyanya tuh pembantu teh eta disiksa geuning rek di istri ka ibi gitu ai guprak teh dina tempat tidur bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok jempe ulah gane isyarat mere isyarat mun cara urang mah jangan ngagarabag jangan ngajorobok jangan sampai motak bisi kadenge berarti eta mah manehna baragada teh ngalaan gamis sanggeusna buligir eta buluna tina dada ka handap teh tamat aduh kitu-kitu ting masih bukit we adalah ongkoh gila aing tapi resep ya semua getek gini kodomang teh ka aing baju aing dirangsadan BH didudut rok diporosotkeun celana jero digunting gabrug teh aing wah digulang gaper Gusti aing diperkosa teh lain nanasiban nepi ka kitu tah lain mun urang matak naon jajaritan atuh dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkup heungeun tatulung atuh minta tulung ka saha emang di Arab aing boga tatangga bari geus kumaha tuh mun jempe we da geunah ongkoh aing